Man qara'a salasa ayatin min awali suratil an'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun. Saha jelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat al-an'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta Naye wakalallahu lahu arba'ina alfa malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah. Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat teh. Mantak ayat-ayat Al-Qur'an teh palohara sabaraha mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakuran. Hendak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakuran. Hendak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masyaallah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya we. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna. Jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat. Mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa. Bahkan lamun aya setan deuk ngalirukeun, deuk ngawaswaskeun, deuk ngajerumuskeun ka manehanana mun urang sering-sering maca ieu nu 3 ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mataksibun na ieu setan ge moal kuateun. Moal kuateun da pokona mah. Dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan. Cek setan teh nyokot deui bae motor. Ngridit ya nu itu ge aman pan. Kiai ngomong haram teh bohong. Buktina sia kan katutup nyokot deui bae. Eta setan tak kos kitu. Baik embungkeulekan maupun bisikan hati. Nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari. Tapi ieu anu di jero hate. Eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu mah anu nanya kumaha hukumna bahan bangunan mushola dijual. Misalna batu kali terus dibelikeun ka bahan bangunan anu lain sementara batu kali masih kena dibutuhkeun ku eta mushola, apa dimenangkeun ku agama atawa henteu. Ieu mah teu bisa ngajawab gula mokos kieu mah. Lantaran atuh tinggal ditanya bae batu kalina nu saha heula. Nu sah dijual belikeun teh batu kali milik urang. Lamun geus lain milik urang kaya ning diwakofkeun jang Allah, jang mushola, jang masjid. Atuh nu ngajualna kudu Allah. Sakitu bae tah mah, bejakeun bae ka Allah ka ditu. Lamun masih keneh milik manusia can diikrarkeun wakaf, tinggal dibejakeun bae jang nu leuwih penting. Namun geus diikrarkeun wakaf teu meunang dijual sanajan leuwih penting nu sejen kuduna dibikeun kanu butuheun nu sejen. Sebab jual belina lamun geus diwakafkeun mah kudu jeung maha kawasa. Geus leupas tina milik urang jadi kuduna jeung Allah.
kuburan diwakafkeun jadi kuburan geus jadi lahan kuburan geus lain nu urang eta teh nu Allah teu meunang dijual belikeun lantaran geus eueuh nu boga hajuk lurah ngajual tinggal tunggu tanggal mainnya saja pokoknya tinggal deulekeun we mun teu galedeg ka nyamber ka nyana musola masjid geus diwakafkeun ka Gusti Allah nu Allah eueuh nu boga teh urang mah sakadar wajib ngurusan jeung make nu boga nama nu Allah geus nalika aya masjid dijual ku ari mah ku sekdesna lah kerjasama jeung kepala desana atawa jeung nu boga rasa incu tina akina nu ngawakafkeun atuh geus antepkeun dilarang geus urang aju nyana terus bae deulekeun moal kebel deui mun teu aya oray taneuh nyamber oray belang mun teu oray belang eta tadi galedeg cing jelegeg jadi ku Allah langsung sebab Allah nu bogana ji cek Allah nu aing dijual belikeun teu bebeja ka aing sia komisina mana ieu cek aing adakah kiriman galedeg bae ku aing geus saja nu aing ieu sapira sia lah sapira lurah satai kuku ge henteu ku aing geus bae prak paeh teh hirup henteu eta mun langsung paeh mah pan babari dikubur geus selesai wassalam urusanana ieu mah teu paeh teu hirup ngajopak bederes mun barangna hirup keneh mah pamajikan aya tungguaneun jeung barang-barangna paeh sia cak pamajikan tungguaneun aing tah jadi kos kitu geus tah mah urusan dijual batu kalina dan lain-lain sebagainya tinggal ditanyakeun geus diwakafkeun can sakitu bae sebab aya jelema meulikeun genteng ka masjid cak nyana nginjemkeun ieu mah teu wakaf ieu atuh terus bae teh iraha butuh kula deuk dijual deui meunang 10 tahun butuh jual emang nu aing ieu teu diwakafkeun ku aing baheula ge iqrar teh aya tanda bukti suratna bahwa ieu mah nginjemkeun atuh geus masjid ulah aya kentengan atuh babari mah aja tinggal urang jelas jeung teu eta status wakafna sakitu hungkul mantak lahan-lahan kuburan beres-bereskeun ya kalurah masjid beres-bereskeun supaya terketahui bahwa eta wakaf sebab zamanna ayeuna mah geus zaman edan cak zaman aing benu salahkeun pugu sia teu ngeunaheun zaman teu meunang cek dina kitab Bukhari ge zaman mah teu salah sapira perputaran matahari jeung bulan kok aing dicarekan oh tangkorak siana cak cak mata poe teh kumaha teu kadenge sawah nu pete oh sawah kalingkung ku pete ngaju kumaha antapkeun mah pete kena ku galedeg itu kena ku galedeg we petena sama dasarna we hayang euy ngan keur carita bae eta mah ai geus darurat amat namun darurat geus eueuh jalan keluarna meunang dijual ku nazirna saperak ge teu meunang ngadahar pindahkeun nu ngajualna nazir teh pengurusna kos kitu teteh tah mentak sing hade nya urusan wakaf masyaallah ngeri
Iya mah orang masih kene nyaritakeun urusan kisos canang geus terakhir babi ieu mah rubul jinayat. Mun urang geus tamat ieu tah kakarak urang balikan deui nyaritakeun rubul ibadah. Ti mimiti cai wudu. Tah eta mulai balikan deui. Babna dek ganti kitabna dek ente pasti gitu bae pikir emang orang mah keur panungtung babna bab kisos nu henteu berlaku di negara urang baik perorangan jeung teu meunang deui kudu nu bertindak sahibul wilayah. Jadi berarti kudu aya mufti atau hakim jang ngidangkeun urusan pati urusan kisos. Negara urang mah negara Amerika lain negara Islam. Geus eueuh hukum-hukum kisos. Quran dibaca pelebah ayat kisos. Hadisna dibaca diuraykeun ngan ai dilaksanakeun mah henteu. Ieulah di negara urang. Ku henteuna dilaksanakeun lantaran eueuh undang-undang maka engke ditegor jelema anu sok nyieun undang-undang di eta nagara. Saha nu nyieun undang-undang DPR nu ngalaksanakeunana adalah eksekutif. Ta eta antara legislatif sebagai tosr nu bakal dilaksanakeun ku eksekutif sebagai pemerintah maka nu pangheulana ditegor ke Gusti Allah DPR. Mantak pangheulana ka neraka jahanam DPR Golkar. Jatuh gol kan tezieun sieun lain Golkar we kabehan sebab lamun tilu sembarangan bae kos neraka boga sia bae cenah Ki Uci ka dieu sia disoekeun sugut siap wae ngaji sia tuh di dieu dengekeun teu kudu kadelek wae sia mengaji dengekeun tah ku teu nyieun undang-undangna ditegor ku Allah pan sia dibere kakawasaan dipilih ku rakyat pan sia Islam pan sia teh maca Quran aya ayatna kok teu disodorkeun dijieun hukum atuh nomor sekian tah coba atuh jieun undang-undang dasarna coba dijieun kok sia henteu nyieun ha kunaon hampura lain hampura sia coba jabaniah sered duh mangkaning tatangga urang eta DPR nah atuh geus disered bae ge di akhirat. Kula mah ngan ngabejaan dong, kula marah ka kula kakuran maran. Marah ka kula mah tuh hartina aja kula mah moal nimbalan. Mantak moal nimbalan tuh mun gelut sieun kanyana apaan. Can pugu sih sebenarnya. Atunya na boga silat urang boga silat. Ngadu heula tuh panco. Ieu keur nyaritakeun hukum lain pancong-pancoan. Pas kitu tah. Jadi para DPR supaya ngaji nganyahokeun disiksana belah mana aing ja aing ngalaksanakeun ku teu nyieun undang-undang nu aya dina Al-Qur'anul Karim teu pernah mencoba eta apa nyana boga kakawasa dipilih ku rakyat diuknya nama kedasi ngangsar ke handap kunaon atuh henteu pernah mencoba orang musyawarah debat didinya debat ayo coba pernah teu mencoba dek ngasupkeun undang-undang supaya mun maling potong leungeun mun mabok supaya dijilid mun zinah supaya dijilid mun muhson ieu supaya diranjam mun maehan paehan deui jieun undang-undangna ayo debatkeun atuh coba mantap kunaon jacena Islam jacena palinter ceknya teh komo nya aya kiaian mah ieu kiai tinggal kiai nongtot leho geus datang ka ditu tar watak kula embung jadi DPR maka nu milih ongko
sakadar ngabejaan abehnya nah hati-hati aku tenyeuna eta siksaeun Allah ih batak naon dijieun atuh taya mah keur carita hukum-hukum Islam Suratul An'am beres surat Maidah urang ayeuna nyorang kana surat Al-An'am. Al-An'am eta artina pirang-pirang hewan ingon-ingon, hewan ternak. Di jerona rek nyaritakeun nu patali jeung hewan ternak. Ieu ayat ieu surah Al-An'am kagolongkeun kana surah Makkiyah. Bangsa Mekah hartina Mekah teh diturunkeunana Kangjeng Nabi meme hijrah ka Madinah. Setiap ayat, setiap surat nu diturunkeun meme hijrah ka Madinah rek di mana bae diturunkeunana eta disebut ayat Makkiyah. Di mana-mana ayat-ayat surat-surat nu diturunkeun sabada hijrah ka Madinah disebut ayat Madaniyah. Jadi lain berarti kudu di Mekah bae diturunkeunana. Sebab asbab nuzulna mungkin di Mekah, mungkin di Thaif, mungkin bae di Madinah, mungkin bae di mana bae turun ayat nama. Ngan Kangjeng Nabi na meme hijrah ke Madinah ta eta teh keur cicing di Mekah seluruh ayat-ayat nu turun di mana bae disebutna Makkiyah. Itulah mustalah tafsir. Ngan aya genep ayat hiji illa wa ma qadarullah. Pikeun katilu ayat jeung ayat qul ta'alu tilu ayat genep berarti eta mah ceuk ahli tafsir sabenerna mah ayat madaniyah nyempil di jumlah ayatna ayat 165 atau ayat 160 genep ayat geus we ti mimiti kuari nu kolot bae balik ngaji di balik ngaji di talah. Jadi orang teu karasa saminggu boga saayat, 2 ayat di talah. Teu karasa 5 tahun nu sabaraha puluh ayat. Itu kudu ngedekluk we urang ieu asal ngaji ka dieu talah, sok ngaji ka dieu talah. Kiai cenah mun ngabejana ti keur ieu mah. Atuh mantak daun ti kuari bae mimitian coba ulah tikeur ieu hayang nyaho coba. Engke bakalna aya evaluasi asa menang genep bulan dites. Saha nu katalar beneran lulus, anu teu katalar teu lulus. Artina kalulusanana nu katalar menang genep bulan ya ti surat ieu engke menang sabaraha ayat urang eta talar. Hareup saurang-saurang anu bisa balik, nu teu bisa ngendong di dieu. Nurutan keur di SD. Ebrak cek kira teh ngeunaan ngendong di paraban ku kiai. Masyaallah. Iyalah surat Al-An'am. Di jerona aya mafatihul gaib. Kunci-kunci kegaiban. Wah. Iya sugan we aya kunci jang mukakeun gunung di jerona aya emasan sia mah nu karitu bae kan pikiranna mantak wani ngeridit ge eta nu geus kitu resep karena dunia. Surat Al-An'am diturunkeunana model jumlatan wahidah sakaligus ayat-ayat anu aya di surah nu lain mah kadang diturunkeunana nungtut tapi surat Al-An'am ieu mah sakaligus diturunkeunana sebanyak 165.
ketika ayat surat Al-An'am diturunkan dibawaku malaikat Jibril diiringku sab'una alfa malakin 70.000 malaikat diiring bahkan aya anu khusus 12.000 malaikat ngiringkeun ieu ayat aya hiji ayat tu diringkeun anaku 12.000 malaikat lain leutik-leutik ayat Masya Allah iyalah bakalna aya mafatihul gaib muhara ya mah lain letik-letik ayat ribuan malaikat ngiringkeun ketika diturunkeun ayat ieu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cik Sayyidina Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuzilat suratul An'am ma'aha mauqibun minal malaikah. Kangjeng Nabi kantos jarios ayat ieu surat Al-An'am ieu diturunkeun luar biasa disertai ku malaikat sadama bainal khafaqain. Katutup ieu langit katutup ku malaikat lantaran ayat ieu surat Al-An'am ieu turun. Jadinya menghargai menghormati karena surat Al-An'am ieu sehingga malaikat nutup pajajahan langit. Masya Allah. Muhara pasti memanjur jasa pun pakai pelet kajian hukum ada. Muhara lantaran ni mai. Ya Allah. Tika bin Mahba non ki Ka'bul Ahbar nyaritakeun Fatihatut Taurat Fatihatul An'am wa khatimatuha lamun urang teu pernah maca Taurat sebenarnya awal kitab Taurat eta awalna ieu surat An'am tungtungna ge tungtung surat An'am jadi di kitab Taurat teh diawali ku awal surat ieu tungtungna dina kitab Taurat tungtung surat ieu dina kitab Taurat teh kos kitu kitabna nu dicekel ku para Yahudi mun asli ngan ku ari mah neangan nu asli teh hese iyalah luar biasa imak kita naon surat Al-An'am lain bantrak-bantrakeun bahkan ayat man qara'a salasa ayatin min awali suratil An'am ila qauli wa ya'lamu ma taksibun sajelema nu maca 3 ayat bae dimimiti surat Al-An'am tanu tadi alhamdulillahilladzi itu khalaqas samawati wal ardh tepikeun ka ma taksibun ke nu kurang bakal kapanggih tadatang kadinya tah dibaca 3 ayat eta ngaye wakalallahu lahu arba'ina alf malakin yaktubuna lahu mithla ibadatihim ila yaumil qiyamah ku Gusti Allah bakal dipasrahan 40.000 malaikat. Pohara 3 ayat lah. Mantak ayat-ayat Al-Quran teh palohara sebenarnya mun urang nyaho. Seperti kulhu dibaca 3 kali sarua jeung sakurang. Mantak lamun ngariung teh mun hayang tamat Quran 3 bae kulhu. Sarua jeung tamat Quran. 3 kulhu sarua jeung sakurang. Mantak berkatna kudu gede. Sebab sarua jeung maca Quran eta. Masya Allah. Iya ayat lain letik-letik ayat ya wey. Nyeh nu kurang dibaca ieu surat Al-An'am pohara jasa. Geus kaistimewaanna mah hiji tadi mun dibaca 3 ayat bae ieu diwakilan di pasaran 4.000 malaikat 40.000 malaikat. Nuliskeun manehanana kana ibadahna jang eta jelema tepikeun ka poe kiamat. Jadi nu 40.000 malaikat mah nuliskeun ibadah terus datang ka poe kiamat. Wah, ieu mah jaminanna ge sorga bae geus 3 ayat mentak mulah ditinggalkeun nu 3 ayat ieu. Wala jasa bahkan lamun aya setan dek ngalirukeun dek ngawaswaskeun dek ngajerumuskeun
kamanehana namun urang sering-sering maca ieu nutilu ayat ieu datang ka maksibun ayat naon kitu mata sibun na ieu setan ge moal kuateun da pokona mah dek di naon kitu ngaranna pengkolkeun ku setan cek setan teh nyokot deui bae motor ngredit ya nu itu ge aman pan kiai ngomong haram teh bohong buktina sia kan katutup nyokot deui bae eta setan tak kos kitu baik embungkeulekan maupun bisikan hati nu bungkeulekan mah bisa dicabok ku urang babari tapi ieu anu di jero hate eta teh lamun urang sering-sering maca ayat eta moal nah naon atuh make jeung ngredit mun boga duit memeuli malah-malah sapira dunia tuh eta bisa kos kitu tah nah ieu lumayan ye berarti ieu ayat pohara ye jadi berarti jang niiskeun hate jang supaya ulah kagoda ku setan ikan urang setan ya ampun jasa ye mun kadeuleu mun loba jasa nu gelut jeung setan kelantaran setan teu kadeuleu jadi urang teh tenang-tenang bae setan teh kadeuleu jadi tenang-tenang mun setan kadeuleu meureun wah di sisi jalan nu gelut jeung setan loba jasa teu kadeuleu hana setan teu kadeuleu insyaallah aja urang na elehan bae ku setan eleh bae ku setan boro-borona naon teh ulah neuleuh awewe beuh ulah neuleuh awewe asal lu sugan ingat bahwa ieu teh henteu meunang henteu biasa bae hate teh ditutupan ku setan deres anu ngora nu kolot betah bae betah nu kolot teh neuleuh kobo bener nu putih mah atuh terlena sanjilang umurna geus 80 tahun ya atuh nya waduh cek jana lain deui jeung nu di imah surat Al-An'am Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallahu a'lamu bimuradi alhamdu sadaya puji lillahi tertentu ka Gusti Allah mun urang ngabahas make bahasa alat mah atuh babari alhamdulillah teh bisa dijadikeun lil istighra kulul hamdi atawa lil jinsi jinsul hamdi atawa lil ahdi alhamdul ma'hud fi dhihni nu jelas mah sakabeh puji berarti mun ngabahasakeun sakabeh puji-puji teh loba namun cek ahli usul mah lain kitu alhamdu teh mufrad mu'arrafun isim mufrad ditendenan alif lam itu teh yufidul umum geus al mufrad al mu'arraf yufidul umum mufrad mu'arraf eta maedahkeun kana umum geus nya mun nyaritakeun umum berarti loba geus sakabeh puji bahasana jenis puji bahasana loba berarti tinggal aya sabaraha ternyata aya 4 aya puji qadim alal hadis mujina Gusti Allah ka makhlukna kos puji Allah ka Kangjeng Nabi Ayub innahu awwab Kangjeng Nabi Ayub mah langsung dipuji ku Gusti Allah lantarannya nama dibere penyakit nu sakitu poharana ge teu pernah nyebut aduh acan teu pernah Kangjeng Nabi biasa bae biti borok sanggeusna borok terus aya bilatungan beak awak aku bilatung bau cobaan teh kira-kira ka Rasul ngakos kitu bae apa pernah nyebut adun teu doang itu pernah doang teu pernah Allah bae Allah ngan hiji doang ketika aya bilatung nu endek kaletah usul ka Gusti ampura Gusti lain abdi embung dicoba ku Gusti bilatung datang kaletah ngan mun letah kena bilatung abdi teu bisa nyebut ngaran Tuhan sakitu bae ieu mah da usul teh sakitu bae urang mah kakarak lieu saeutik
ngedengu datang kata tangga nanya geraya teh si kebo ngadu tanaon ngadengu tak kakarek dibere rieu doang kakarek dibere rieu doang geus ambal aya keluarga geus pufon dibere urang rada darah tinggi setik sadesa nyahoeun kabeh sadesa nyahoeun tambah geus kuari mah aya diabetes sakabupaten nyahoeun kabeh lantaran nyanana kokoar auh-auhan aduh-aduhan jauh jasa jeung kanging Nabi matak dipuji ku Gusti Allah innahu awwab Ayub mah hamba aing nu loba babalikna ka aing tuh puji qadim alal hadis aya deui puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti Allah atuh urang muji unggal poe ka Gusti aya puji hadis alal hadis urang muji kapada urang kasep amat ganteng amat gelis amat barahan amat dan lain sebagainya eta nu Allah kabeh kitu aya puji qadim alal qadim mujina Allah ka Gusti Allah cak Allah teh panaing mah maha rohim aing mah maha gopur muji Allah ka Allah zat aing maha rohim zat aing maha gopur eta puji qadim alal hadis puji hadis alal hadis puji hadis alal qadim puji qadim alal qadim wabeh nu Allah lain urang geus anan Allah ketika urang hayang dipuji musyrik ngaranna syirkul khofi hayang ka alam teh ngaranna riya ngaranna syirkul khofi urang salat hayang ka alemna ku makhluk syirik khofi moal digajar siksa lantaran nu nita salat saha Gusti Allah nu ngagerakeun salat saha Gusti Allah nu mere tanaga saha Gusti Allah nu mere ilmu kana yen eta salat teh wajib saha Gusti Allah kunaon aya dilaksanakeun hayang kalem ku pimitohaeun ih cek Gusti Allah aing nu nita sia hayang kalemna lain ka aing cokot Gusti ganjaranna ka ditu di neraka tuh tah eta syirkul khofi pan puji teh nu aing kabeh ge mentak alhamdulillah sakabeh puji eta tetep ka Gusti Allah sadaya puji rek puji qadim alal hadis pujina Allah ka makhluk rek puji hadis alal hadis pujina makhluk ka makhluk rek puji hadis alal qadim mujina makhluk ka Gusti rek puji qadim alal qadim Gusti Allah ka Gusti Allah nu Allah kabeh urang mah teu boga nanaon ulah yang dipuji ese jasa yang dipuji ku gagah ai gagah nu saha dicabut sia ku Gusti Allah gagagahan sia nu sia hayang kapuji ku gagah sia isuk pake teu dicabut bahaya aing mah hayang dipuji teh kulantaran jabatan aing luhur ai jabatan nu saha isuk pageto lain jabatan ada bae dipodaran sia balok tinggal balok sia tah dina pundak leg-leg ku sia balok ayang dipuji kulantaran sugi ai harta nu saha nu Gusti ai sia hayang dipuji ku kasep ai kasep nu saha nu Gusti ai nu sia nu mana eueuh nu siaan hayang kalem mah ulah kumaha kain cak Allah lantaran sia boga ilmu aing eta teh cabut sia ku aing ilmu insyaallah sia hayang kalem ku gagah dicabut sia bahaya sia hayang kalem ku sugih cabut ku aing harta sia awas lamun geus dicabut ku aing deuk ka mana sia montayang deuleu mantan lurah nu ngajopak ku ari teu boga nanaon baheulana mah gede hulu deuleu diunggal lembur teu kudu disebutkeun ngaran-ngaranna deuleu mantan camat nu kamari ieu kakalayangan kokoleongan paeh boro-boro boga mobil motor kempes teu boga teu kudu dicaritakeun ngaranna deuleu mantan bupati hina deuleu mantan presiden hina apakah Soeharto mulia keur pahina cabut ku Allah maziahna awas ya nu deuk dibanggakeun ku sia teh mana nu aing kabeh ge alhamdulillah sadaya puji kagungan Gusti Allah
Iyalah bahasa muji ka Gusti tapi make bahasa khobariyah. Bahasa teh ieu teh bahasa carita. Tapi insya nu dimaksud mah geus cak tukang ngaji mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Nu teu pernah mondok teu ceuli datang kang arti bae ge. Teu ceuli. Moal ngarti teh geus bahasa kos kitu mah mondok atuh sararia. Sia teu kaburu mondok anak ulah datang ka teh nyahonya sakitu-kitu acan. Tah ieu teh mun cak nu mondok mah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Ngabahasakeun nama khobariyah, ngabejakeun doang. Tapi nu dimaksud nama lain sakadar ngabejakeun, muji ka Gusti Allah ku make bahasa ngabejakeun. Indah jasa, takos kitu teh indah jasa. Mantak santri mah asal geus pangikos kieu masyaallah seuri bae. Seuri bae nya mah. Mantak siga de besi aya kiai nu di imahna seuri bae. Stres. Lamun keur ngutak-atik masalah emang teu senyum kiai atau senyum. Kieu bae nya. Dikutak-atik ku nya make alat. Oh iya. Aja make ilmu ma'ani. Waduh, tapi laga bener dimantekan. Dan mantek kurangnya nurutan di ke dieu. Bener. Cak babajikan naon ka teu kaharti aing. Aduh Gusti Allah. Iyalah khobariyatun lafzan insayatun ma'nan. Di mana kanyahoan khobariyahna? Panrangkaianana mubtada khobar. Alhamdulillah jadi mubtada lillahi nakdirkeun isim jadi khobar. Geus rangkaian mubtada khobar mah atuh tah mangarana khobariyah. Zaidun qaimun nyaritakeun bahwa Ki Zaid teh nangtung, nyaritakeun Ki Zaid nangtung. Ieu ge nyaritakeun puji teh kagungan Allah. Ngan sakadar nyaritakeun bahwa sadaya puji teh kagungan Allah. Aisyana muji henteu. Aisyah muji apa henteu? Ieu mah da dongeng. Cerita bahwa puji boga Allah, Aisyah muji henteu. Kadi Aisyah. Ieu bahasa aing, ieu bahasa muji teh kos kieu aing mah. Ngan isin aing lamun ngabesakeun bahasa hayang. Geus ta'adub ka Gusti Allah, aing mah bahasa muji teh kos kieu. Lantaran isin pun tapeta ka Allah, geus nyaritakeun doang gede-gedena mah menta. Kos kieu bae, Assalamualaikum. Jehe jasia anak ye. Ka bapa datang. Sehat alhamdulillah, Pak. Lain sehat-sehat teh aya awak mah. Aisyah aya naon ieu? Kieu, Pak. Anak nu hiji deuk sakola. Duit teu boga. Dongeng kan ngaranna dongeng kan. Dongeng eta kos kitu tah. Aju ku ari ieu adina merjel deui. Aduh, rumah sakit can kabayar, Pak. Ieu kuari ge di rumah sakit keneh. Aju itu tuh nundek nyawa deh minta surubuk can aya duit. Eta kan dongeng. Eta bapana teh geus kudu jawab mentas ya berarti ka aing. Lain dongeng doang eta nu dimaksudna Pak. Nah, Pak. Oh, lain kieu jadi bapana ge deui bloon kabehan panamun kieu mah. Oh, sia dongeng kos kitu atuh heuh, Pak. Atuh geus dongengkeun bae di hareupeun aing ku sia. Itu bapak dah goblok anakna atuh. Eta mah kos kitu teh jago bahasa. Teh jago bahasa. Atuh kudu surti si bapana. Oh, jadi si anak saya di rumah sakit kan pamajikan di rumah sakit kan can kabayar. Nunggu kabayar karak 2 juta kabena 8 ke 6 juta deui, Pak. Ijo atuh nu ieu muriang deui tata kakana nu orok. Ijo itu minta surubuk sakitu doang. Naon deui? Guys tungguan atuh. Tah eta bapak hebat anu kos itu. Eta bapak hebat, ketungan bawa kakak mau mana? Ya, datang mau martil. Bahasa bilagah teh kos kitu indah jasa. Jadi teu kudu menta, bah. Masyaallah, kula mah tulungan bae di rumah sakit sakitu eta henek ka bapak. Eta henek eta ulah ka bapak mah teu kudu kitu dongeng bae da hareupeun bapak. Oh, atuh pan sia teh patalina jeung aing kolot, Aisyah kasusahan atuh berarti sokolot ge milu susah. Geus bae atuh kono mah tungguan heulanan. Aisyah boga surat sawah henteu?
Eta teh jual helangan. Da kolot blon eta bos. Lain nambahan sawah. Pan kunaon itu batu nu aya bae duit abah. Lain nu aya. Aing itu hayang peperet dina salah sia sarua. Sugan bae ku sia dijual malam aku 20 juta, sia butuh 10, aing 10. Beuh, cak kolot cak anakna. Puyeng yang boga kolot ka sia. Tah, eta teh kos kitu. Okos urang bahasa untuk merobek hati wanita. Tidak usah tokmol, aku cinta padamu. Ha, teman teu bisa aeun tah kos kitu mah tuh. Tidak bisa aeun, cukup ku sakieu doang ge. Jika aku melihat wajahmu, hatiku merasa teduh. Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Setiap saat bayangmu selalu ada di hadapanku. Masya Allah. Sejuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Sekian Udin. Aduh, eta awewe memacak itu dah. Aduh, robek hatiku sekian. Tah eta teh menta, eta teh bahasa kos kitu teh memuji ngaranna. Memuji ngaranna teduh hatiku jika aku melihat wajahmu. Eta teh memuji ngaranna di jero mah berikanlah secuil cintamu. Aisyah, atuh geus pinteran sia aing mah bukunan di sia. Emang keur dongeng keur dongeng kitab ye. Teh aya bahasa khobariyatun lafdon imsayatun manan panjang jadi dongeng tak ku ngaji mah jadi blak ngeunaheun. Mantap pondokeun anak. Kumaha rada jihabak. Ieu tah bahas kos kitu bae ge angel tah. Jadi lamun geus ngaji mah atuh bener ieu mah kudu tukang ngaji mah kulantaran ieu mah lobana nu teu ngaji supaya nyaho. Nu geus pasantren mah atuh kos kieu mah geus ipis ngan haju poho deui. Islamun ngabahasakeun in khobariyatun lafdhan insayatun ma'nan berarti make hiji kalimah lain pada aslina atuh majaz. Mulai geus tah majaz tah. Ngageserkeun kalimah tina makna hakiki kana makna majazi per kalimah kuari mah per kalam pasti kadituna majazna ieu adalah tamtsiliyah. Atuh beda kena kadituna. Tuh lamun per kalimah majaz teh pasti istiarah, mun teh istiarah teh majaz mursal. Oh, ieu mah kan per kalam, rangkaian mubtada khobar, rangkaian syarat jeung jawab, rangkaian dan lain sebagainya. Oh, jadi beda ke ngagunakeunana. Ngalaksanakeunna ngan tetep majaz kos kieu teh majazuhum kalimatun ustumilat fi ghairi aslihin lau qadudiyat. Qadudiyat ngeunaheun. Dek pake samar kondi al majaz dah dereng-deng atuh babari mentak ngeunaheun mun urang mondok ieu teh maksudna mah ana unsiul hamda pi maksudna mah abdi teh ngabuktikeun muji ka Gusti ku bahasa carita sarua jeung kitu sarua jeung tadi anak sabenerna mah kula teh deuk menta ka bapa ku bahasa dongeng tuh jadi lamun kolotna pinter dongeng eta lain ditanggap naon deui sia naon deui atuh aing karunya aja ka sia cak anak karunya sih teu mere belakon. Masyaallah paling engke dijawab pujianmu dan rayuanmu luar biasa hatiku telah robek luar biasa aku pun sama seperti engkau Udin. Sebelum engkau mengirim surat kepadaku, wajahmu telah ada di hatiku. Namun maaf, galedek datang, jeger. Aku telah dijodohkan oleh orang tuaku. Wah. Walaupun demikian tetap cintaku padamu. Balas deui, kutunggu jandamu.
kulon karari itunya ada rese ya urusan gara-gara alhamdulillah ya Masya Allah ini itu bahasa setik mah alhamdulillah nu mantak moal aya khutbah paling hebat eta diparake ku kabehan jak Kangjeng Nabi ge mun khutbah eta alhamdulillah alhamdulillahilladzi jalla wa ala alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah be tanu sok kurang make alhamdulillah kurang hebat atau bisa bae deh kukumah hamdan ahmadu dan lain sebagainya tapi mual aya nu leuwih ti alhamdulillah sebab bahasana lemes luar biasa muji pakai bahasa carita Masya Allah aya muji hamdu ieu di dieu wa huwal wasfu bil jamil lugot teh cek lugot ma al wasfu bil jamil ku bahasa urang memuji ku bahasa kasep amat lugot ngaranna urang memuji gelis amat lugot barahan amat lugot ngaranna lantaran ai cek istilah ma fa'lun yunbiu an ta'zimil mun'im bisababi qaulihim mun'iman pagawean anu timbul tina ngagungkeun kana mere nikmatku sebab eta teh mere nikmat jadi ieu mah urang make pagawean tah ieu kakarak pujina ieu puji istilah urang teh dibere ku Gusti Allah jadi manusia dibere ku Gusti Allah sehat akal sehat pikiran sehat jag-jag waringkas ku ari urang memuji ka Gusti Allah ku sungut doang mah bahasa tama barahan amat Gusti Allah luar biasa istimewa Gusti Allah Maha Rahman Maha Rahim Maha sagala-gala eueuh nanaonan sakitu teu kudu make bahasa kos kitu dur zuhur wudu salat teu ngomong nuhun Gusti teu ngomong pake pagawean eta teh muji nu paling istimewa mah kos teu kudu ngomong urang datang ka imah dunungan urang teu kudu diomong dunungan mah luar biasa barahana ka abdi geus luar biasa beberean teh ka abdi teh geus hese nyaritakeunana ulah ngomong kitu ka dunungan mah tembongkeun pagawean sia di hareupeun dunungan rasa syukur sia ka dunungan sia muji ngaranna begitu datang ka dunungan langsung ka dapur bersihan ka dapur kote terus bersihan jukut-jukutna sasapu ngepel dan lain sebagainya eta teh akan memuji rasa syukur tidak pemberian si dunungan geus beres kue bersihan cak dunungan garong atuh ieu mah tak eta muji daripada ngan kusungut doang ngan dibere kusungut doang eueuh tapak di mata dunungan tapi ketika datang sasapu koret dan lain sebagainya eta teh geus muji cak dunungan Masya Allah kamari dibere 100.000 bage imah jadi bara rezeki katut jeung kue-kue na bersih judungan mendingan mana tah ngan omong doang jukut nyemrung daripada teu ngomong mendingan nu teu ngomong tapi jukut lesa mending mana atuh mending nu lesa ngan dibere omong doang jukut nyemrung tai kotok ambalaya di dapur mararacet kompak dan lain sebagainya aing dibere omongan doang tengenahin tapi begitu datang ka dunungan rarapih kabeh ieu ge urang ka Allah ngan ngomong doang Gusti Ma'al Maha Rahman Maha Rahim ai salat henteu ai puasa henteu zakat henteu blod cak Gusti aing emangna naon cak Gusti pan sia teh aing muji ka aing mah atuh parentahan aing tah fa'lun yunbiu anta limit anta zimil munim ku sebabnya na mere nikmat ka urang lakukeun puji ka Gusti Allah salat puasa zakat dan lain sebagainya puji aya di syukur mah syukur bahasa urang terima kasih cak Gusti Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema nu teu syukuran ka manusia teu syukur ka Allah jadi urang bersyukur teh kudu ka jelema heula eta teh sarua jeung ka Allah
kurang kercicing baik poe minggu hujan gede jol bae jelema kercicing bae teu mana henteu tah teu mana ka yang dibere aku aja Samsu 2 bungkus aboh molotot bae teu kicep-kicep bersyukur tata bersyukur alhamdulillah kalau wudu heula Allahu akbar brak sujud syukur lantaran nyana dibere Ji Samsu 2 bungkus dek beli hujan duit teboga aijol aya pohara jasa pantai daya syukur ngaranna bersyukur ka jelema anu mere nikmat ka urang sarua jeung bersyukur ka Gusti Allah ngan dibuktikeun ku ari mah dibuktikeun kos kumaha si bentuk syukur nu asli bentuk syukur nu asli tergantung jelemana lamun alim bitaklimihi kiai kumagan eta adalah bentuk syukur teu kudu ngomong lamun hiji jelema dibere ilmu ku Gusti Allah nyana daek magahan ngaji dek saurang dek duaan dek 10 dek 100 lu jelas nyana magahan ngaji tak eta bentuk syukur mun dibere ilmu teu daek dibikeun ka batur kufur ngaranna lantaran aya nikmat pemberian ti Allah teu daek dibikeun ka batur kufur nikmat dibere ilmu kunyana ku Gusti Allah tapi teu daek dikembangkeun ilmuna geus alim bitaklimihi lamun aya kiai daek magahan ngaji eta ngaranna bentuk syukur geus syukur teh eta ka murid alhamdulillah aing aya sia ngabaturan aing ngaji aing bisa nyodakohkeun ilmu ka sia eta ka jelema tah bersyukur ka santri bersyukur ka jelema nu daek ngahadiran hakikatna mah eta teh syukur ka Gusti Allah geus eta kudu diomongkeun Gusti Allah bersyukur ka dinya teh sarua jeung ka Allah malam yaskurin nas lam yaskurillah jelema teh syukur ka manusia teh syukur ka Gusti Allah bentuk syukurna mun dibere ilmu pagahkeun nah santri ngan 3 bae mingguan terjauh ti 5 itu ge mun teu hujan hiji-hiji acan gas eureun kufur ngaran kufur nikmat lamun pamarentah biadli syukurul imam biadli syukurna seorang pemerintah adil lamun aya imam ti mimiti RT datang ke presiden tah eta teh ngaranna imam nyana bisa adil teu kudu ngomong alhamdulillah teu kudu ngomong muji ka Gusti Allah dengan bisa adil geus bersyukur berarti eta bentukna bae heulana urang mah bentuk geus lamun aya lurah bisa adil teu kudu loba omong keur syukur ka Gusti Allah aya camat adil teu kudu loba omong syukur ka Gusti Allah ngan ngabentukeunna dibentukeun adil ka rakyat bupati adil eta teh kudu ngomong geus Allah memuji sia keur bersyukur ka aing lantaran aing nitipkeun jabatan ka sia ku sia dipake jabatanana pake jujur jeung adil sia teh keur ngalaksanakeun syukur ka aing dengan pelaksanaan jujur sia jeung adil sia teh kudu ngomong ka Allah asajana ngalaksanakeun adil adilna imam syukur berarti ka Gusti Allah lamun nu sugih bisa dakotihi lamun aya jelema sugih bisa sedekah teu kudu ngomong eta adalah bentuk syukur ka Gusti Allah lantaran mun teu boga nyana teu bisa sedekah nah kuari dengan sedekahna berarti keur bentuk syukur ka Gusti teu kudu ngomong-ngomong ka Allah geus henteu kudu asal aya pake miskin tah asal aya butuh tah eta teh geus berarti syukuran ka Gusti Allah sanajan hatena poho ka Gusti Allah nyana keur ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Jadi lamun alim bitaklimihi imam biadlihi lamun nusugih bisodakotihi etalah bentuk-bentuk syukur panjang mun didongengkeun tarif nama geus teu kudu bae heulanan ieu mah langsung ngabentukeun bae bongan aing mah ngajina jeung nu tilok mondok jadi haju ka harti panta oh kos kitu daripada ngabudah ngomong bae lurah loba omong ai jujur henteu kufur berarti lantaran dititipan jabatan nah camat teh jujur kufur polisi teh jujur abri teh jujur bupati camat kuah bae gubernur presiden eta teh keur ngabentukeun kufurnya terhadap nikmat anu dibere ku Gusti Allah awas mamalana di akhirat wari jadi menteri titipan ti Gusti Allah sarua jeung kieu hei Muhaimin menteri naon ngaranna
atau nama menteri gitu agama sangat menteri agama. Oh, si Surya bener kan itu si budak. Acak-acakan sana agama ini di dunia. Aduh. Surya, cak bos ya Allah. Dharma, 2, Ali, tiluan berarti. Aing titip jabatan kementerian, sia-tia dijadikan menteri agamanya, kade. Hiji ulah digunakeun ku maneh pake jang partai maneh petilu. Ulah digunakeun pake organisasi, ulah digunakeun partai ieu mah secara nasional titip aing ka sia. Jujurkeun jeung adilkeun teh kudu loba omong, asal sia ngalaksanakeun bentuk syukur ka aing geus aya, aing bakal mere la azidannakum. Lamun sia henteu jujur teu adil, kufur nikmat berarti sia. Aing geus nyadiakeun neraka jahanam jang si ieu lain jang sasaha. Teu aya sumput salindung aing mah nyeun teh 2 bae sorga jeung neraka. Sia jujur sorga, sia teu jujur neraka. Nyaun masyarakat ge kabehan mun sia di akhirat lantaran di dunia teu jujur aju sia di akhirat dikasorgakeun aing cak Gusti Allah pasti didemo ku masyarakat. Embung aing. Mata ka Allah mah malah nu demo. Hai Presiden SBY, engkau telah diamanati oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, 200 sekian puluh juta memandang dirimu, hai Presiden. Dan di dalam negara ini macam-macam yang harus dilindungi, mulai dari papan atas sampai papan kelem. Abeh ieu teh kursia teh kudu dising hade. Sia teh kan boga cabang-cabang jeung ranting-ranting melalui sub-sub, mulai diatur oleh kementerian-kementerian, bila perlu tambah deui menteri besi kurang ngelolana. Kadituna terus aya gubernur per provinsi, aya kabupati, bupati per daerah tingkat 2. Aya jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya kecamatan. Kabelah dituna jang ngembangkeun kejujuran jeung keadilan sia, aya desa, aya arat. Tah. Sok. Laksanakeun ku sia kade titipan ieu teh presiden teh. Sia jujur, sia adil, aing nyadiakeun sorga. Sia teh jujur, sia teh adil, aing nyadiakeun neraka. Sakitu bae. Andai kata masyarakat ku aing ditanya, jujur, henteu, cak masyarakat, henteu, ku aing moal dikasorgakeun sia. Aing gedek nanya, padahal aing nyaho, aing bepan pangeran, tapi tetap saksi mata. Saya nu bakal ditanya, lamun sia teh jujur SBY, hai ku aing dikasorgakeun, aing di demo. Jore amat pangeran Allah di demo. Ku si Alek, ku si Udin, Jepri. Itu bagus. Nu mantak moal aya be. Amal nu henteu dibales. Amal bagus, balasanna bagus. Sorga, amal goreng, balasanna goreng. Neraka, janji aing. Padahal mah hak peto aya di aing. Sanajan maksiat bae ku aing geus kasorgakeun batu kumaha aing aja aing. Sarua jeung baju sia. Baju ieu teh tiru ku daki dek dika lamarikeun bae atuh kumaha sia bae nu sia. Ieu geus nangis trika tapi na dek diteuneuh di luhur hau atuh kumaha sia bae. Jabatan manusia ieu ngan meureunangan saimah-imah demo. Pak, kunaha? Ai itu can diseuseuh dadabun itu dibawa ka agrikan jero lamarikeun ai ieu menangis trika kunaon dikahaukeun. Kumaha abah bae jeung nu abah. Bah, abah ku dia kagrogolkeun we nya. Emang kunaon? Salah menempatkeun, bah. Ai sapatu sokna di hulu apa di suku? Di hulu. Bener ieu. Kopiah di hulu apa di suku? Di suku. Atuh bener ieu mah abah mah dosisnya tinggi kuduna ieu mah. Tah, berarti kan teu adil. Lamun sapatu dipake di suku adil, lamun sapatu dikahulukeun teu adil. Lamun kopiah dikasukukeun teu adil. Tah, kuari teh kos kararitu tah lamun ku urang dibuka mah jelema teh loba nu teu araradi. Nah ieu balikeun deui aya nu bentuk syukur, syukur teh geus teu kudu omong, langsung digawe. Boga ilmu urukeun bentuk syukur ngaranna. Langsung ka bentuk bae mah.
lamun jadi pamimpin ku adil bentuk syukur geus teh kudu loba omong lamun boga harta ku sedekah bentuk syukur langsung tebak ku Allah dibere sorga bae geus dibere sorga ngolowong biasa sabenerna mah ieu lurah teh geus babari jasa tinggal ngalengkah doang ka sorga tinggal ngalengkah doang plak sorga lurah mah babari jasa asal bebeneran ngurusan rakyatna ketika teu bebeneran ngurusan rakyatna wayahna ka sorga mah ka sorga ya di sate segede bangsa 1999 tahun lah kayak antara muji jeung syukur alhamdulillahilladzi sadaya puji Gusti kagungan Gusti Allah puji nu opat tadi adalah nu Gusti Allah walil murad alilam bidzalik ngajelaskeun puji apakah nu dimurad teh ngan sakadar nganyahokeun kana pujian lil imani bihi karena iman atau memang ngalem langsung ialah itimal apiadu hasalis wujudkeun nu sabenerna mah sakumaha dina surat kahfi geus kasimpulanna nama seluruh puji kagungan Gusti teu aya anu hak puji salian Gusti mah ai kitu kunaon Gusti make jeung hak dipuji Gusti ma allazi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel 7 lapis langit nu ngadamel 7 lapis bumi dijelaskeun ku Gusti Allah samawati wal ard khassahuma bi dzikri henteu manusia henteu hewan teu gunung teu laut lantaran panggede-gedena makhluk Allah langit jeung bumi azamul makhluqat lin nazirin nu kadeuleu ku urang panggedena langit nu kadeuleu kurang panggedena bumi datangkan dibentuk-bentuk kurang teh dibagi-bagi ku manusia datangkan 5 benua benua Asia benua Amerika benua Afrika benua Australia benua Eropa lamun sabenua Asia bae ge aya Asia Barat Asia Timur Asia Tenggara Asia Utara Asia Selatan wah luar biasa kitu kene Amerika kitu kene Australia so gua deh kumaha meurentah sa Asia teh mun kurang di lempangan bae mah lempang hayang ngurilingan bentukna sa Asia bae heulanan sa benua Asia kudu pamit heula ka keluarga amit ieu mah hitung-hitung bae bae ama kurang hayang kuriling-ngurilingan benua Asia ngan lempang cek keluarga geus dadah moal ka panghide pasti ieu mah moal ka panghide moal ka udag gede ieu teh gede sa Asia teh gede Amerika gede ngan pang gede nama benua Asia pangletikna benua Australia letik mah tayu gede Asia nomor kedua Amerika nomor katilu Eropa nah gede jasa encan lautan-lautanana langit ke pohara jasa langit teu kadeuleu tungtungna langit di mana teh nyaho urang teu nyaho urang teh tungtungna langit di mana aju ku urang mah kadeleuna ngamparkan bumi tapi nurut cek ahli astronomi ahli falak bulet bumi bulet komar bulet bulan mata poe samsun bulet zahra bulet samsun zahra mata zahal zuhal bulet planet anu 12 barulet kabeh Jupiter dan lain sebagainya barulet jeung ngabogaan poros kabeh ge ngabogaan tempat lempangna wa kullun fi falakiyas bahun kurang sok dibaca pan di surat Yasin wa kullun fi falakiyas bahun wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki lantaran teu ngarti atuh henteu nyaho maksudna teu paham dibaca mah dibaca bae padahal mawal qamara qaddarna kaula nu agung geus nakdirkeun geus mastikeun al qamara kana perjalanan bulan wal qamara qaddarnahu manazila aya manzilahna nu mantak aya manzilahna di ilmu falak teh ieu teh keur manzilah naon ku ari di bulan naon ngitung ti April Maret Mei Juni Agustus September Oktober afhamtun berarti ayeuna dina hamal burujna teh lamun April Mei Maret berarti marhutun Maret hut dina manzilah hut berarti geus engke aya usna aya 9 geus aya manzilah-manzilahna wah beuki angel bae mondokos ge
aya jihad Samsonan gitu simal aya Janum apantun Mesanhul Jahun Agustus Sunjun Burujun Simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ini adalah buruj Simali berarti perjalanan matahari adalah kaler Okbizun Nop Asdun Deskozun Abdal Janjantun Septun eta adalah Janubiun kaditu berarti ke burujnya adalah Simaen Janubi Kidul mata kurang nele bulan geus teu kudu hese ka kidul apa kaler kidul apa teu dina bulan apa bulan naon ieu Maret oh marhutun Simali deuleu ku kabelah kaler tuh teu kadeuleun bulan age susu eta bae nu kadeuleu aya manzilah engke manzilah dabron manzilah mah macem-macem tadi neal bopalak wal qamaru qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim sehingga nyana balik deui kanu awal engke di manzilah nu ieu tas poe ieu manzilah nu ieu poe ieu manzilah deui poe ieu manzilah deui sapoe-sapoe nyana pindah-pindah manzilah si bulan teh engke geus aya 30 poe balik deui nyana qaddarnahu manazil hatta adakal urjuni hatta ada balik deui al urjunil qadim kas kanu baheula deui ka awal kitu jeung kitu wae gitu jangan gitu la syamsu yang bagilah anturikal qamara moal aya bulan ngudag-ngudag mata poe moal aya panon poe ngudag-ngudag bulan hartina lantaran aya porosna masing-masing moal ngagiclek poros maton panon poe pindah ka poros bulan atau bulan pindah ka panon poe tukerannya nacak bulan sia di dia aing dirinya la syamsu yang bagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar moal aya peuting miheulaan berang-berang miheulaan peuting atuh geus aya dina jamna lantaran melalui panon poe melalui bulan bakal kanyahoan poe bakal kanyahoan di jero poe engke aya jam la syamsu yang bagilah antudikal qamar walal lailu sabiqun nahar geus dijelaskeun ku Gusti Allah ulah hese-hese wa kullun fi falaki yes baun aya paranti lempang-lempang nah kareta cek tukang babadean mah jeung Garut mapan loba kareta naon sababna sia eta kareta lamun aya jalan teh sok dimake papalang gitu kan ya kan kareta tek aya pintu sok di papalangan gitu babadean tadi Garut mah naon sababna sia atuh sababna beusi aya motor ka ditu lain kunaon beusi kareta mengkol ka dieu khawatireun tuh kan eta wa kullun fi falakias boro-boro bulan boro-boro panon poe kareta ge aya porosna wah hese teuing teh nu mah diatur ku ilmu palak geus asal palakna salah be salah nanggalkeun salah lompat ka mana ge salah buatan Yahudi teu percaya aing mah sebab Al-Qur'an geus boga palak sorangan wa kullun fi falakias mahun teu percaya sia bodoh aing mah boga palak sorangan mantap Kiai galak ka muridna, aji palak. Kula digalakan ku abah kula. Aji sia palak, jang sia bae heula batur onaman. Sebab naon? Di akhir ternyata Yahudi neuk mengkol-mengkolkeun urang. Rumus nu kuari teu bisa nyieun sorangan. Dijieunna ku Yahudi bae dek nuturkeun eta. Dek nuturkeun eta lolos. Tapi kan wa kullum fi falaki yasbahun. Ih, atuh urang mah bisa nyieun sorangan rumus Islam mah. Rumus di Islam nyieun sorangan urang teh nyieun geus beak tahunna tahun 1200 kuari tahun 1400 tinggal dijieun ku sorangan Masya Allah hese-hese amat daripada urang nuturkeun ka Yahudi can puguh can karuh ini ngaji ke mana sih Itulah Gusti Allah teh nu mantak sadaya-dayanya nggakeun puji nu Gusti lantaran Gusti manu ngadamel 7 lapis langit encan kadituna aya aras encan kaditu aya sidratil muntaha encan kadituna aya rob-rob encan kadituna aya kolam aya lauhil mahfuz Masya Allah berbagai pengalaman para rasul diantara Kangjeng Rasul urang ketika Mi'raj boro-boro sasaha malaikat Jibril ngan datang ka langit ka 7 bae
pamitan malaikat Jibril tidinya teh Muhammad teu bisa kula mah naik ka luhur terus lantaran wilayah kula mangan sakikieuna bae cak Kangjeng Nabi mah nya ti handap babarengan datang ka dieu ai kula ditinggalkeun hayu bae embung lain wilayah Jibril embungeun ngalengkah nu lain wilayah jujur jas nah atuh ai lurah camat Gusti Allah nu agung bupati dan lain sebagainya lah hese nangan jujur embung cak Kangjeng Nabi milu bae saeutik mat cak malaikat Jibril hampura mun kula saeutik bae ngalengkah tutung kula lain wilayah kula atuh pamit cak Kangjeng Nabi teu bisa hartina deuk menghadap ka Allah teh teu bisa dibarengan ku sasaha sorangan teu bisa dibarengan ku sorangan ka Gusti Allah eta teh hakikatna mah kos kitu zahir mah bisa dibarengan batin mah tetep bae sorangan ka Gusti Allah urang ayeuna babarengan ngaji batin mah masing-masing ka Gusti Allah anu geus neulean jam bae kebal teuing teh kiai batin mah masing-masing tah ieu ge urang teh hudang ti peuting sorangan ka Gusti Allah tadarru masyaallah hanya Allah nu apaleun hanya Allah nu terangin kadeukeutan urang jeung Gusti Allah hanya Allah bae jeung dirina nu nyaho karasa deukeut jeung henteu jeung Gusti Allah karasa jasa deukeutna jeung jauhna jeung Gusti Allah wari urang kieu maksiat mabok kabeh ge tah boga perasaan jauh jeung Gusti Allah boga harta teu ngazakat eta ki haji nu hartana berlipat teriak zakat dirina teu bisa dibohongan nuranina asa jauh jeung Allah kuari deuk we urang boga harta kabaraha zakatna aya 20 juta mah plek 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 dinolkeun hate bentuk ibadah ka Gusti kakarak sakitu ge asa deukeut jeung Gusti asa diseuri-seuri Allah teh asa seuri di hareupeun aing keur seuri jeung Gusti Allah asa kos kitu kuari zakat keluarkan puasa orang normal sholat biasa orang tahajud asa deket biasa jeung Gusti Allah Masya Allah coba ge nu sok tahajud mah udang isuk-isuk moal aya marah aya jelema nu sok udang ti penting moal aya marah lawan sababna sebab asa deket jeung Gusti Allah isuk-isuk diuk di meja dibawakeun kopi jeung henteu bakal moal aya reaksina naon ka pamajikan moal aya keur dibawakeunana malah cek hate lah ning teu kudu ngarepotkeun tapi lamun urang kerek bae hudang subuh kaberangan mandi gejebur salat subuhna sakieu kunutna isin pan luhur kieu besi anu yang serikeun sakieu Allah madini mana kaberan anak kadinya bah pan kunutna di dinya ka luhur keur salat ge goblok ngomong dia beres sholat langsung ke meja eta ketin marah di hei kopi atuh kopi atuh gue kopi naik mali atuh pan duit tadi beres sia sok ngomong ayo wah tunggu sebar marah luar biasa geus bae dikerokeun bolseng tah langsung tah tadi mah paroe kuring macang pamajikanna seuri we bebejar emang eta karasana kumaha kopi geunah heuy tambah bawa seng painyon pek deui goblok sia cakna eta akibat teu penting teu hudang mamarahan nah ialah Gusti Allah ieu keur carita alladzi khalaqas samawati wal ard Allah teh panu ngadamel 7 lapis langit Masya Allah encan nu lain-lainna haji Allah nu nyaho kalegaan langit wal arda jeung bumi di jero bumi teh wah tersimpan macam-macam aya minyak di jero teh aya solar aya besi di jero teh logam perak emas dan lain sebagainya aya emas onom teh kudu jero taneuh di Brebes ge loba tah emas mah tah eta loba jasa tah eta tersimpan allazi khalaqas samawati wal mantak puji ka Gusti Allah Masya Allah nu mantak disebut samawati wal padahal mah gunung aya laut aya nu kadeuleu ku urang panggedena langit jeung bumi naon deui
wa ja'ala zulumati wan nur jeung Allah ngajadikeun popoek-popoek wan nur jeung cahaya-cahaya ai di dieu zulumat mah dijamakeun ai nur mah teu naon eta teh rahasiana lantaran ai zulumat mah sababna loba jasa mantak wa jamaah dunahu Allah ngajamakeun kana zulumat ai nur mah teu likasati asbabiha lantaran loba pisan sabab-sabab zulumat poek mah loba jasa hiji tertutup poek kedua poek tina sinar ilu poek tina matahari mencakup kana poek ku kabodohan poek eta macam-macam lontok zulumat luar biasa lobana geus dijamakeun ku Gusti Allah tah langit bumi nangieun Allah caang jeung poek nangieun Allah geus nu Allah atuh kabeh ge mantak naon atuh urang menta cacaang tina popoek ka Gusti Allah eta ka Gusti Allah cacaang teh cacaang sinar lampu cacaang sinar mata poe cacaang sinar bulan jelas tah mah cacaangna tuapin paling sulit cacaang mata batin nur teh mencakup kana cacaang hisi zahir jeung cacaang batin jero hate lamun geus caang Quran kadeuleu per huruf rahasiana tersingkap jelema maksud-maksud jelema kanyahoan lamun urang geus caang mata batin sieun urang teh tembong ka Gusti Allah caang mata hate ngaran aya pengajian caang mata hate urang neangan cacaang ngaji neangan cacaang ngaji mah neangan cacaang nu tatarina teh nyaho rukun salat barang ngaji nyaho caang bray nu tatarina teh nyaho rukun wudu barang ngaji bray nu tatarina henteu nyaho kredit haram bray gaji mah ngaji we tapi poek wae tetep jadi ku Gusti Allah can dibukakeun teh encan datang kana ner caang encan ka karakter sikap saeutik we teng teng kae nutup deui di majelis mah terbuka asal keluar di majelis nutup deui teh cacaang eta dua hese teh tandu mantak loba ulama ninggalkeun umatna heula lah neangan cacaang we heula di jero kamar di gunung di leuweung neuk neangan cacaang abeh ulah tagoyur ulah bimbang ulah robah lantaran cacaang ieu teh kadang-kadang kalimpudan begitu urang geus boga ilmu caang kuari bisa beramal caang bikeun ka batur ojol jeung duit poek cacaang nyieun pondok pasantren nyieun proposal ka Pemda poek nu tadina pasantren salap modernkeun ku urang poek lain hayu beuki caang beuki poek nur buatan Allah penta ka Gusti janu Gusti urang boga tanaga ti Gusti penta supaya tanaga gede lamun urang make medis tanaga make gede make suplemen suntik teh gedekeun bae suntik mati abeh gagah ketergantungan terhadap obat medis tapi aya gagah teh ya gagah ruhani maca Quran jadi gagah batin maca sholawat jadi gagah batin berani hudang malam tapi lamun nu make pel teu berani hudang malam gagah biasa make obat ieu obat itu ketika hudang peuting puyeng digisik-gisik mata wah aya tanu hayang hudang peuting teh kan aya teh jelema tetep bae nya encan dibukakeun dipantaukeun huluna ge urang hayang hudang aing tunduh jasa aduh geus puyeng biasa handeuleun anggal deui golepa awak mah gagah tinju mah bisa ngalawan peuting teu bisa tapi sering maca Quran sering ngaji sering maca sholawat begitu hudang jam 2 Masya Allah nikmat jasa langsung hudang ngala wudu set Allahu Akbar pas tahiyat teh salam deh sarwana tapi nu jelas jana waniun ngalawan peuting teh lah iyalah wa ja'ala zulumati wan nur
summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi jelema nu kafir mah mengkolnya ka pangeran. Sakitu geus jata mun ditanya langit buatan sa Allah, bumi buatan sa Allah, nu boga poe sa Allah, nu nyieun caang sa Allah, iman atuh sia ka Allah, moal ka Isa bae blot kafir. Nu nyieun langit bumi sa Allah, nu nyieun caang jeung poe sa Allah. Percaya atuh ka Allah bahwa Allah teh pangeran. Henteu abdi mereka patung bae. Jelema kafir teh kararitu. Mata hatena teh dibungkus ku Gusti Allah, teu dibukakeun hijabna. Padahal mun secara ilmiah geus caheunnya na ge. Saha nu nyieun atuh langit ti mimitina jeuweul mun lain Allah. Eueuh dongengna langit dijieun ku sa, eueuh dongengna bumi dijieun ku sa, sedengkeun aya makhluk pasti aya khaliq. Telusuri melalui ilmu filsafat bakal kapagi pasti aya nu nyieun. Buada teangan nu nyieunna moal kapanggih kecuali Allah. Percaya tuh henteu deuk batu bae. Geus jelas ieu teh langit ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, poek jeung peuting teh ciptaan Allah. Tinggal percaya bae atuh iman Allah teh pangeran, tapi tetep bae summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Endahan mengkol jana mah ibadah teh nyembah teh ka Tritunggal. Maryam, Bunda Maryam pajal pangeran, Isa masih pajar pangeran, batu patung pajar pangeran, kayu pajar pangeran. Nauzubillah min dalik. Nandakeun bahwa Allah teh pangeran. Dalilna aya dadamelanana. Naon dadamelana? Langit bumi poek jeung caang. Teu arti mun aya dadamelana eueuh nu ngadamelna pasti atuh pangeran teh Allah lantaran aya dadamelanana. Wallahu alladzi khalaqakum min tin. Deuk nyaritakeun kelanjutanana pembuatan Kangjeng Nabi Adam, asal Kangjeng Nabi Adam geus kajahoan pembuatanna tina naon, berarti urang ge bakal kanyahoan tina naon ke engke wallahu alam.